Ayo nama kan lari areng geus. Ayo nama latihan sit up. Ngarah naon? Nggak di teu teh semua nyeri di habak teh. Jadi teu sok latihan heula. 5 oh, hiji. Oh, 2. 3. 4. 5. Nah, jadi teu kudu rutin we gitu. Sok. Wah, di tas ayeuna. Sok. Teh ayeuna teh. Hah? Cuma Hanger nyeri euy. jadi berarti kudu mineng gitu. Dikeun atuh. Pertikeun henteu sekali deui jar teh geus. Kudu rada leutik jadi teh. Jadi teh. Hanger nih. Agak jadi. Oh, berarti kudu mineng eta mah. Oke, urang di ditu heula, urang istirahat heula mah dihareup. Nyeri ya, nyeri. Kudu mineng jadi teras. Hayang apa cing nu ngalatihna? Tes. Nah, ona tuh engke heula kudu nu rada bana jatuh. Kan dia guru. Udah eueuh deui teh jalan mana? Cobaan ge buru kan. Ah, ieu mah leutik teuing atuh engke. Nek neangan anu rada gede. Hayang apa? Kan guru kudu nu rada gede. Kagok. Tah ka dia. Naon? Hayang dites. Tunggu cenah ieu tah. Sok. Mumpung aya nu rada gede. Sok. Enggak. Oh. Stop. Pipis heula. Can karasa. Can karasa. Tungguan heula. Mana heula? Deui atuh. Kan dia lihat dua kali tadi. Itu dia teh seredet.